jalma anu maut di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maut. Nu di Mina maut ulah dianggap maut. Nu di Mekah kena keren maut ulah dianggap maut. Wali Allah maut ulah dianggap maut. Bal ahya balik hirup ya nama. Nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun. Loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku nya. Mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja. Eta kos kitu wali Allah mah. Mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu kudu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Syarif Hidayatullah. Cara di dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Atuh aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nugara ibiyana wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum yazanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur. Coba periksa horenganan putus cinta. Waduh, putus cinta datang ka edan budak, caknya nama awewe ngan di Lampung doang meureun. Padahal mah awewe mah atuh di Brebes hideung loba. Kayang nu leuwih hideung deui ka Papua ka ditu. Hayang nu leuwih mantep deui hideungna atuh ka ditu ka Negro. Kamari kaliak-liak di Mina. Kuari Ki Zaid jelas edan Zaid kunaonnya na lelempangan ka pasar ngaranna gen edan ieu di jalan aya patung Bunda Maria di bawah ku nyana ngomong ini Tuhan. Woi, Tuhan, patung nama ini Tuhan. Kadang dibalik hantu. Tuhan. Sia. Tama lain Tuhan. Hantu. Lain hantu tama Tuhan. Hei, pangeran mah Allah caksa. Teka deuleu Allah maning ieu nu kadeuleu. Dasar Medan atuh. Siap berloon nyembah kanu teu kadeuleu ye sembahan mah kadeuleu ye pangeran ye geus aing mah ti kuari cek cenah teh jembana ka dieu ye aing mah jadi Kristen ye edan ngomong bahwa aing mah ye kuari geus jadi Kristen nyembahna ka dieu tah murtad nyana kumaha eta bahasa kos kitu jeung pagawean kos kitu wala tasihu Saridatu majnunin murtadna jelema edan santepkeun sebab gue mau kalah budak leutik gue mau kalah nu edan gue mau kalah henteu nu edan mah teu jadi murtad tungguan balegna lamun budak tungguan cagerna lamun edan tuh kesimpulan nama budak leutik murtad teu dianggap ulah dianggap nu edan murtad ulah dianggap lantaran teu kataklif ala tidak ada biqaulihi ma wati kodihima teu direken omongan budak jeung nu edan jeung pertekadan nu edan jeung budak teu direken dibawa ku paus
Paus lagi. Paus Paulus 1, Paus Paulus 2, Paus Paulus 3. Kuari bahasa barang geus Benediktus kamari mah paeh kuari saha. Teu nyaho kan urang. Nabinya na tilok memperhatikeun urang. Nu tenar mah Paus Paulus. Kuari mah kitu. Nah, Zaid dibawa, barang dibawa, horenganan dibawa ke gereja. Bawa ke gereja lantaran Zaid mah orang nu berpengaruh, anak muda nu sangat berpengaruh. Untuk supaya bisa dakwah di kampungna, di daerahna, di golonganna, makanya dibujuk supaya asup Kristen. Dibujuk lumayan Ki Zaid malantaran nyana mah sering ngaji sanajan saminggu sakali. Lumayan teh ngaji saminggu sakali geus asa pangajina bae. Pada teh Ki Zaid. Mus datang ka imana ge cara aing jelema mah ngaji. Padahal saminggu sakali ge beres. Ai datang ka imana mah sombong. Ngaji jelema mah. Emang sia sok ngaji? Aing ngal minggu ngaji. Di mana ngaji? Cilok. Sok di mana sia diuk? Nah, dapun Ambon. Sia sok babarengan jeung sadiuk tukang sate aing. Kang baso. Kadang-kadang dek balik nyokot sendal di dinya. Coba lain ngaji barenanan ulah loba omong. Kun aing wal minggu ka ditu bae pokona mah. Naon tuh sok diaju lah nya teh naon. Tanyakeun urusan kos kitu mah ka batur. Ternyata Ki Zaid dibujuk, tadaek. Lantaran di gereja Zaid sorangan bae nyana di agak-agak ku pestol di keluarga. Ini apa ya? Setahu saya itu mah pistol Pak. Kamu dengar ya nih ada pelurunya nggak didengerin? Tuh, kirain pestolan itu. Iya ini pistol beneran, lu nggak tahu. Sekali lagi, tuh, bener juga ya. Sekarang gua totorin sama lu. Wah ya orang gereja karari ngomong nanya. Nih, kalau lu nggak mau masuk Kristen, lu nggak mau sujud sama Bunda Maria, ini akal gua dukin lagi lu. Wih, jangan, ayo lu pokoknya. Gua hitung sampai 10. Lu tahu ini ada pelurunya di dalam. Nih, kalau kamu nggak percaya, gua buka dulu tuh. Lihat, pelurunya masih lengkap kan? Iya. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah, yang udah keluar 2 tadi. Buat ngetes. Sekarang gua masukin lagi. Pokoknya kalau lu gua hitung 10 nggak mau sujud, nah ini gua tembak lu di tukang ayah deh. Ayo sujud lu. 1, 2. Aduh, ceki jadi PO kayaknya. 3. Aduh, sampai 10 ya. 4. 5. Ini beneran gua beli. Aing sebenarnya mah tidak kos kieu mah kulantaran kesapekeun tuh beres ya. Ya bari nungguan sapeker ya mah sebenarnya mah. Aduh, nu di luar geus teu nyaon naon geus. Teu nyaon naon nu di luar aduh. Guys, orang masing-masing baik wari mah urang-urang nu di jero ngaji nu di luar ngabaso lah. Ya, gua mau lanjutin lagi nih. 6, 7 dulu.
Beneran bener ini tuh, telunjuk gua udah dimasukin tuh. Udah tinggal dikotrek-kotrekin aja. Aduh, iya Pak Ustaz orang sepatan ngajin gua kemana. 7 8 takut disangka gua bohongan, gua tembakin ke atas. Tuh. Nah, gua putar lagi. 9, 1 lagi lu enggak sujud gua tembak lo. Cak di tukang sujud lu tar ditembak lo. Brek. Sujud. Tapi di jero hatena mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nya meureun asa haolan meureun la ilaha illallah. Gara-gara sapeker ya. Dia hatena mah tetep bae pangeran Allah, pangeran wajib semanteun. Nyaho ni walti Allah tuh. Dia nya nama dipaksa zahir nama. Lo sujud lagi terus, sujud. Sujud. Ijrahatan nama tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Gua hitung 10 menit lo, kalau 10 menit lo enggak apa namanya sujudnya lo angkat berarti bohongan lo. Terus sujud terus baik. Wah makin ngeunaheun zikirna ieu. Maksudnya makin loba aing zikir ya. La ilaha illallah. Bahkan nyana belok ada tasbih enggak? Sana ditembak gitu budak gitu. Nanyakeun tasbih di gereja tuh. Dasarna ieu anak bagus dur meureun ye. Terus we nyana zikir illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan zikir teh aya asup hate makin lila makin ngeunaheun. Zikir teh ngeunaheun asa kabayang, asa bareng, asa ngeunaheun. Lamun nun teh asup hate makin kebal makin puyeng kan zikir mah. Puyeng hayang geura-geureusan bae kan zikir ge. Deuleuanna geus lain naon kecau nu mana ye. Nu diberkat ku aing ye. Ngan teh mah mantep la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah terus bae terus. 10 menit lo, udah nih bener lulus lo. Udah sekarang cengkat. Apa itu cengkat? Bangun, udah bangun. Lagi enak gua sujud nih. Tuh, kok keenakan? Iya, enak bener sujud. Biarinlah. Terus banyak la ilaha illallah. Jadi gua bonusin dah sujudnya. Sial dia kisain. Segala pakai bonus. Ya udah. Bangun. Takumata. Zaid di jero gereja dipaksa tita sujud ka Bunda Maria. Mun teh sujud ditembak berarti sujudna Ki Zaid dipaksa. Atawa tita nyembah dengan bahasa pindah agama. Kuari Ki Zaid dipaksa tita ngomong bahwa pangeran teh Bunda Maria tawa Tritunggal. Nah ieu Ki Zaid lantaran diagag-agag make pedang atawa make pistol, maka Ki Zaid ngucapkeun ucapnya sujud kumaha eta wala tafsihu riddatu mukrahim. Teu dianggap apa kos kitu mah. Padahal di jero gereja sujud deui, ngomong deui. Sebab dipaksa hatena mah Allah. Hendak sing hade ulah sembarangan ngamurtad-murtadkeun. Ulah sembarangan sebab aya nu dipaksa cek Imam Syafi'i, aya anu siasat di zaman peperangan. Zaman peperangan teh urang pan kiai-kiai nu dibunuhan ku Belanda. Anu bisaan mapan siasat cara itu teh kok di Bandung. Kita ngahalalkeun minuman teh. Minuman titah dihalalkeun. Kiai, siapa yang mengharamkan minuman keras akan dibunuh. Ayo, hiji-hiji pan. Halal apa enggak? Halal apa haram ini? Haram. Cek dia. Bunuh cek. Kiai, minuman ini halal apa haram? Kiai kan embung nyebutkan halal, tetep kajian paeh lah. Jihad fisabilillah haram. Cek.
tembakan sabaraha puluh kiai di Bandung harita. Pas eta Qadi Husein di Bandung. Kiai, ini minuman keras halal apa? Halal. Ya, ini halal. Jago apa? Halal ini. Silakan aja. Baru ini ada kiai yang menghalalkan. Iya, makanya minuman-minuman kayak gini namanya halal. Silakan. Ngapa? Eta kan make taktik ngaranna. Ayo halal teh cacat. Tercela, ai halal jeung halal beda saeutik. Mantak nyana dipeluk. Ini baru kiai kita. Eta ngaranna make taktik ngaranna nu kitu. Ayo balik ka ieu mah. Kiai ngahalalkeun. San ngahalalkeun. Aku kami kadenge kabehan jadi pandi saksian. Ceuli siang ngadenge naon aing. Jadi halal. Korek sia ceuli siang. Ya itu tadi kiai ngahalalkeun. Tanyakeun ka sajana. Kiai tadi ngahalalkeun. Subuh ceuli siang ngadenge ngan beda saeutik halal ta eta. Eta ngaranna make taktik. Halal jeung halal aman nya. Bu dipanggil ku Belanda ka dibere susu. Oh hambalai ini kiai kita. Atuh jangan nginum susu pemajikan nginum susu nya namanya susu etanya susu itu. Masyarakat dibere ku jana aya terus. Tenang jangan eta ngaranna siasa. Loba ku ari nu dakwah ke gereja di zaman Semarupil Kurhi, Kutubul Aulia dakwah di gereja. Zaman kamari Gus Dur emang teu dakwah di gereja di kelenteng dakwahna. Lain saasup-asupna ka kelenteng, lain saasup-asupna ka gereja. Sabaraha kardinal nu asup Islam, sabaraha tokoh Kristen nu asup Islam. Sabaraha kitu kafir nu asup Islam akibat dakwah na Gus Dur. Atunya nama lihai bahasa naon bae bisa. Jadi kukumaha ge atuh aya di nyana sebab geus aya ma'rifatan di jerona. Geus tenang-tenang wae nya nama. Urang ulah katuturuti aya can bisa mah. Waga ulah katuturuti dia urang bae. Nya nama nyana bagianna kositi tanda kewalianana kuari teu eureun-eureun nu zarah. Dina kitab Maimuniyah deuleu bae jelema masa bada maut namun sabada mautna engkeuy-engkeuyan jelema zarah berarti min jumlati waliyin min auliyaillah. Dia kuburan loba di hareupeun imah urang-urang embung jajarah ka dinya. Embalaya tuh kuburan malah melumpat urang liwat ka dinya. Kuburan. Emang kuburan pernah ngagel lain kitu. Embung aing mah. Tapi ka kusur makan daratang kawali mah daratang. Sebab naon? Sebab teu sieun di kuburan wali mah. Tentrem, tenang, hate urang ngeunaheun di kuburan wali mah. Asa ulah sorangan. Jeung ulah peuting. Peuting mah sorangan pagon. Emang sia mah watak bae meureun tah mah. Boragan. Tapi nu jelas beda di jugjug baik kuburan walima sebab naon walima wala taqulu limay yuqtalu fi sabilillahi amwat jelema anu maot di medan laga syuhada ngaranna ulah dianggap maot nu di Mina maot ulah dianggap maot nu di Mekah kena keren maot ulah dianggap maot wali Allah maot ulah dianggap maot bal ahya'un balik hirup ya nama nu mantak urang zarah ka kuburan wali hirup wali mah nyaun loba nu geus kebel teh zarah-zarah ditegor ku jana mantak loba nu ngimpi kapanggih kos nu hirup bae ja eta kos kitu wali Allah mah mantak ulah kaget lamun urang dibere ilmu ku nu geus maot cara ki muslim dibere ku Syekh Hidayatullah cara dia di Banten mal dibejakeun ku kula ngaranna diturunan ilmu ku Syekh Maulana Hasanuddin. Itu aya terus datang ka kuari moal luhur agama Allah lamun teu aya dukungan ti nu garaib yakni wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala sebab hanya wali lah anu teu boga kasieun la khaufun alaihim walahum
iya zanun dakwah nu kos kitu anu bakal berhasil di hareupeun bupati jeung di hareupeun RT akur bae di mah lain Bang saya di hareupeun bupati we di ome pan bupati yang mulia leh aya ku ari jelema atuh eta urang lamun ku urang diamati para DPR yang mulia di mana horeng tukang maling manya mulia deblon tak kiai tah nu sok karari itu tah kiai goblok tah tolol tak kiai tah teu sadar urang para DPR yang mulia di mana muliana di mana muliana eta bakal titah tanggung jawab tah kiai nu ngamulia-mulia kos kitu di akhirat kiai ka dieu sia cek malaikat Zabaniyah nu manggil lagi Zabaniyah aya naon sia mulia-mulia DPR eta yang mulia para DPR yang mulia para pemerintah mulia naon sia goblok anu hampura ieu mah pada urang namanya ieu mah ngadaguan sapeker maksudna mun dibukakeun tak ku urang jaheuh mulia di mana manya pamalingan yang mulia nu kuduna ge kieu kiai teh ceramahna para DPR yang ranteun ha teu wadian panjana pancana kieu nunjukna ka dinya bae ulah loba omong yang ngaji ke mana ya bukan ai eta mah ustad nu aya di hareupeun kiai anu tilok maling tilok maksiat tipi teu boga kunaon teh mulia-mulia kunaon pohon malah mah disebut eta kan kiai tolol eta ku situ eta nu mulia mah Ustad Harun yang mulia jelas kan sebab salatna konsisten duhana kitu keneh penting tahajud maca sholawat zikir mulia munggu Allah wajar lamun Bapak Ustad anu mulia ieu mah DPR para DPR yang mulia bari kikiran teh aduh kudu namanya namun cara tadi rantai eta bajingan negara cak DPR wah naon dia iya sampai kena letik ieu lah aduh Masya Allah wala tasih rame oge kitabnya Ridatu mukrohin teu samurtadna jelema nu dipaksa dina harti ulah dianggap jelema dipaksa murtad ulah dianggap ilu budak letik murtad ulah dianggap muedan murtad ulah dianggap lantaran goer mukallaf kitu keneh nu dipaksa ulah dianggap sebab wa qalbuhu mutma'innun bil iman hatena mah tentrem nyana iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalam diangkat pena ku malaikat teu dituliskeun jang saha jang nu dipaksa ieu dipaksa mah teu tulisanana urang keur cicing di hareupeun imah jol bae aya bajingan dua nyekelan urang haju urang dibawa ka hiji perumahan kosong urang diporosotkeun ternyata di dinya
Aya awewe geus sataranjang. Aya jablay. Nah urang teh diadukeun kunyana, diadukeun kunyana dipaksa kurang kita ngasupkeun eta senjata. Dipaksa nyana dipaksa urang diketengkeun gitu kan. Nah tuh ya otomatis kan karena dipaksa atuh terjadi malah diangkat-angkat kunyana gitu. Tuh. Ya eta kumaha eta? Ya tentu itu dipaksa. Dipaksa itu 2 rakaat tuh naon. Mantap kaji pendi ngarep-ngarep aya nu maksa. Tolol jasa sama budak. Aduh, segala ngarep-ngarep. Sugan bae rada beda cenah jeung nu di imah. Kumaha eta kitu? Teu 2 rakaat teh. Dipaksa mah darufi'al qalam. Angkat pena. Teu dituliskeun, teu dicatat. Walau irtada fajun Zaid murtad. Zaid teh dewasa murtad gua cek nyana. Aing mah percaya aja pangeran teh Bunda Maria, Isa, Ruhul Kudus, Tritunggal. Eta ieu pangeran mah ieu naon yo Gajah Mada bu Brahmana eta pangeran-pangeran Hindu Buddha. Nah murtad berarti nyana kan di negara Islam lamun aya nu murtad panggil, setelah panggil kita tobat, lamun teu daekeun tobat bunuh. Eta negara Islam. Negara urang mah lain negara Islam, negara demokrasi. Pindah agama bebas. Di Salatiga mah di ditu saimah aya anu Kristen aya, adina Katolik, adina di Protestan, bapana Buddha, mana Konghucu, wambalaya. Saimah beda agama. Oh, belah itu deui eta di Salatiga mah parahnya sa Salatiga. Kula nyaho lantaran aya poncol di Salatiga teh. Poncol teh ya, ieu nu nurunkeun sanad Bukhari Muslim di poncol. Ieu nu saantero na kuari nu ke Banten Jawa Tengah Jawa Barat nu nurunkeun sanad Bukhari jeung Muslim poncol ayana di Salatiga. Malah ieu pasantren datat belah di gereja. Pak enteng-enteng orang di pengkolanana di gereja. Di itu gereja-gereja. Maha kawasa Allah ndek nenden mutiara sanad Bukhari jeung Muslim di tengah-tengah mayoritas Kristen. Tuh lagi kaget barang datang ya Allah pohara amat. Padahal ieu mutiara bo lawang sorga sanad Bukhari Muslim di dinya araya kabeh. Tapi orang mengkol tak kadinya tak ke pondok pesantren pas di pengkolan di gereja laletik belah ditu memehna gereja pasar belah ditu eta gereja deui lo asup ka jero memeh pondok pesantren di gereja deui di Salatiga mah kos sekarang itu Salatiga mah Islam Kristen Katolik saimah eta di kitu kos sekarang itu Jawa tuh kos itu. Nah Zaid murtad aju edan jadinya na murtad heula karak edan ieu kumaha ieu lam yuqtal fi jununi ulah dibunuh dina waktu keredan teu meunang antep tunggu sampai waras. Ieu kan lamun nyaritakeun di negara Islam di negara urang mah tuh emang aman-aman bae. Ganti agama semua buah datang teu beragama ge semua buah datang sabodo bae sabodo mun kamari presiden urang di Mekah dilarang ku Raja Salman dilarang masuk Mekah ada apa ini padahal rakyatnya banyak di dalam di Mekah wajarlah presiden melayat ke sana
Tapi presiden minta identitas yang sesungguhnya. Sakitu baik. Ternyata teu meunang. Wallahu a'lam. Tuh, mantap ge we. Hati-hati keur ieu ge. Aing geus ngocoprak bae ngomong. Sia tah gara-gara nama. Gara duit lah, anu lah. Kuari $4 hampir 15. Atuh ieu pan politik can jelas. Ekonomi kitu keneh. Komo kamari main nu bebe jaga gula ge bari ceri kunaon. Aduh cenah warung kula ambruk, warung sia ambruk. Sia mah lain ku Jokowi ambruk bae kos kitu mah. Jeung modal aja leutik atuh. Ai ngomong ambruk potongan sia mah ulah nyalahkeun presiden. Tuh, lamun itu mah numboga perusahaan miliaran, triliunan nyaritakeun ambruk karena teu kauji jeung dolar pantes. Sia mah teu kudu presiden eta. Sasaha ge sia mah ambruk bae. Ih, cenah kiai kitu amat. Aing mah kitu bae aja. Aing teh datang ka kuah, datang ka iraha. Nyana make kos Soeharto planning repelita. Soeharto mah pelita 1 2 3 4 5. Jelas perjalananna. Kuari tahap awal cek yana ieu dek pertanian disiapkeun ti Jepang, ti Cina alat kuari geus numpuk kuari. Jangan laksanakan pertanian. Dak Allah udag-udagan sia jeung aing. Moal dihujanan sia ku aing. Ayo kuari numpuk alat. Ya, beki kuru bae kan Jokowi. Kumaha lalakona cek nya teh. Sakali teh hujan di Aceh banjir. Banjir teh datang ka loba nu maot bae. Da kumaha coba hayu. Masyaallah. Kula mah ingat anu buta teh bae. Anu buta ditanya, Pak, ayo negara, kira-kira bagus apa ente presiden negara raja bagus. Sianya bagus buta ongkoh. Mbe kula susuna golode. Mbe, oh jadi subur susuna. Ayo di imah, ulah loba omong. Sewa tertanya teh jeung nu di imah oh hubunganana jeung nu di imah mah tam embe kula susuna subur awakna lalintuh sapi kula gitu kene sanajan kula teu neuleuh tetapi ieu suburna lain lalagaan. Oh jadi berarti presidenna ieu adil lantaran hewan mengakui karena keadilanana hingga nyana ngeunah dahar ngeunah nginum hingga susuna buara rengkak. Mantap dipuri beus aya nu bengkak susu. Eta mah digali meureun. Gara-gara sampai kerleutik jadi kos kieu. Bareres ya. Aing kadege tante ieu kaduar tah. Asa bodoh lah. Masya Allah. Nah, menang 2 tahun maot presiden. Nyana makan di lembur mah carita di Arab. Nya mah carita di kawasan Arab. Nyana kan di lembur teh nyawan. Nyana teh nyawan presiden maot informasi teh nyawan raja bae raja mah teh nyawan. Kabla dia na kuru embe na kuru cai susuna eueuhan otomatis asal kuru ya cai susuna seti perajeng rasa lain deui kamari mah lazat ngeunah kok kuari mah jadi kieu tuh ditanya deui Pak ya presiden raja urang geus ganti rancan hari rarasaan mangan kula mapan tepuk gudengnya jeung tepuk gudele itu nyawa ganti jeung teu mangan rarasaan mah ganti kok bisa rarasaan tina naon tah perasaan tina embe kula kuru akibatna tina embe kuru cai susuna ge atuh karuru lah lamun diperes teh geus caian cenah teh boro-boro jang keluarga yang kula ge kurang. Duh, bener. Iya raja orang geus ganti. Kira-kira raja na ieu adil apa teu? Kok bisa nyaho teh adil? Tina embe.
Jadi lamun raja adil embe subur cai susu subur, raja teu adil jang dirina sorangan embe kuru. Eta kan dalil teh di kitab eta mah. Sama dongeng di kitab tam. Hampir sababaraha kitab sufi aya dongeng eta. Nah tinggal ku hari ku urang teu kudu nyaritakeun jujur jeung adilna. Raja teu kudu waun teu urang maka presiden urang. Sasalaman teu pernah urang mah tuh. Ja palingan heula di televisi. Televisi nage aja renyak-renyak keur manyana naletik televisi renyak atuh begitu kadolean bae pantang presiden. Nah teh jauh urang mah nyana urang mana nyana sakolana di mana ngan muncul bae jadi presiden teu kudu ditanyakeun jujur jeung adilna ieu bae perekonomian perpolitikan jeung hewan urang. Nah hewan urang tah subur apa henteu tinggal gitu bae. Sebab menyatu alam jeung pamimpin baik di negara maupun agama. Ketika kiaina jeung presidena jeung pamimpin negara sapagodo sarua pada ka Allah, ieu alam bakal subur, alam bakal ngadukung, alam ulah disangka hubunganana alam jeung manusia. Menumatak disebut hubung aya hubungan atupan urang teh alam. Alam. Anasir unsur nu opat hawa ardu hara ardu ma'u hawa nar opat anasir. Urang teh ngabutuhkeun opat hiji taneuh dua cai tilu hawa opat seuneu. Alam teh. Nah alam anu dibutuhkeun ku urang teh eta teh keuleun ketika pamimpin baik negara maupun agama teu adil. Mata ketat baheula mah kok ieu dipaculan teh gambrung ngeunaheun jasa set ku ari mah 5 kali dia tidaekeun anceb. Tidaekeun anceb. Sarua jeung aing embung dipaculan cak alam cak taneuh. Embung aing dipaculan embung, sarua embung. Embungeun taneuh ge. Nah, pan eta urang lamun lempang aju urang teu make calana eta teh dongeng zaman sahabat ya dongeng supi urang lempang make samping aju teu make calana apan eta teh bumi peureum. Deres lah nu lalaki mah deres mun aya awewe make samping aju teu make calana cak taneuh teh aduh aing disengsarikeun. Ya keur carita alam sarua alam teh nuleukeun kan ka urang ya Allah ya Rabbi mantak sok bae kira urang asup ka imah jelema nu boga hutang harirang kabawa alam teh kabawa ku situasinya urang datang ka imah ge harirang urang asup ka hiji imah jelemana ibadah sering maca sholawat zikir teu boga hutang urang datang ka dieu tari isamat cek gini ini imah alam ngadoakeun tah kanjana teh sok urang datang ka jelema anu sok ngridit beuh haridang ngajan kumaha ge dina diukna geplek bae cai geus biak 5 gelas diesan malah baguna sia kunaon sih nginum deui nginum nyaho ya hawa haridang jasa cuma teu gering meureun nyaho aing jati rok kieu di imah aing mah tapi di dieu kunaon haridang nginum deui nya make es deui coba aing ngobrol jeung si aya naon ieu mau bisa ke mana tarik delar kunaon emang 3 bulan ka 4 teh dibayar otomatis aing puguh panas bae hate aing ngentap jasa aing asa di neraka bae oh cak nu tadi teh ya hawa hate sia ka aing badak aing bari teu betah jasa horeng hate sia ieu nempe teu meunang sagual teu meunang aya naon muarah bae kapangi jeung pamajikan awas tuh awas bapak sia teh keur ngamuk asup aya ucing ditendang cak kucing sial jasa cek oh aing teu puguh teu karuh ditendang ayo keluar ayo kotok
tenang punya. Aya anak naletik kena pajar embet. Sak mana anak sama anak. Sak aing anak embe gitu. Eta cuma gara-gara eta. Masya Allah kali. Tuh kan situasi. Hate lain deui ieu teu panas. Urang ka sisi imah ka ditu. Coba ini ka sisi imah bu bareng datang ka sisi teh. Lawang nyengkleh lawang. Orang nanya ke pemejakan, "Bi, ieu lawang rusak tah naon?" Kamari tajong ku bapana. Meng ditajong, anak kotok ditajong, pemajikanna ditampili. Tuh anaknya ge katajong di nu leutik keneh. Lawang nyengkleh. Udah, depan panas eta situasina. Guys, aing mah balik bae moal bebeja deui kanyana. Ya bebeja ngan bari ongkos ieu sakieu. Malah ngahutang meureun. Bener bae barang. Sia ka mana? Ari heula tuh bebeja ka aing. Eta tadi aing moal bebeja. Ari ieu sia. Datang bebeja, balik teh bebeja diuk. Saya boga duit aing ngahutangna tuh. Bener bae jahanam ieu mah ieu. Eta situasi. Tapi lamun urang asup ka imah salat narapi, maca sholawat nagetol, zikirna kitu keneh teu boga hutang. Masyaallah. Orang datang gannya, "Mang, ieu ti samat lah tuh hirup dek naon deui janungguan pae doang." Nah. Leket teh. Atuh rasa-rasa teuing hirup ieu. Janu aya ge kurang di dahareun moal beak. Itu pamere kolot aju dagang eukeun lah tuh sadaekna bayan penting mah urang ibadah. Jajal mah tuh ujung-ujung aja bae. Jiheu nya mah tuh. Malah matu kamari ge kukula dibagi-bagikeun zakatna ieu ge aya keneh ieu zakatna tah dibagikeun deui. Kemang mang ulah ka kawan mana ieu ke kula ka jero deui tadi dibere duit nya. Ada 5 juta. Ti sama ti. Jo, atuh deuk teh tiis kumaha tuh. Masyaallah, isu kula menang ka dieu da doh masalah. Ya Allah, nginahin biasa. Sana, masyaallah. Anak kula hiji mah santai lah geus teu kudu sarakola penting bari ibadah bae ka Allah. Sapira hirup nungguan maut doang. Kurang kumaha deui urang syukuran ka Gusti Allah imah sakieu tegerna kitu keneh kendaraan. Ieu kula mah geus tinggal salat ka imah maca sholawat ka imah. Geus lah dagang yang geus teu pati ieu teh. Geus sapira atuh urang kan dideuleukeun ku Gusti Allah tah leket teh. Masyaallah tiis pantun. Nanti isna mah eta 5 juta na tah. Atuh. Geus geus saja ngobrol kula mah pamit ke lah. Bisi di jero metakeun imah heula metakeun sangu. Bener. Dahar. Ji kula jeung babaturan di mobil sabaraha urang aya 5 anak teh ka dieu kabeh. Kadi dahar berjamaah dahar. Bo peutuy aya, jengkol aya. Lauk asin aya, daging aya, kotok penciteun aya. Kabeh. Cak nu diajak masyaallah, ieu tarari isi. Ayo dah. Hitung bae, hitung. Ke sabaraha duiteun. Tadi tis gua dihareudang deui bae itu. Henteu. Kan tenang tuh, masyaallah. Gitulah urangnya ba alam milu ngaduku. Ikir cerita contoh nu buta tadi. Nementak ulah hese urang nyaritakeun pamimpin negara jeung pamimpin agama bener jeung teu benerna situasi alamna ku urang bisa dirasakeun. Wala wirtada pajunna lam yuqtal fi jununi. Jalma murtad haju edan ulah dibunuh dina waktu keur edat tungguan cageurna. Wal madhhabu wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum
أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون Allahu a'lamu bimuradi uhilla dan halalkan lakum kadu siraka bi ayuhan nasu eling-eling manusia halalan kuntum iku pirang-pirang kang halal ana siraka bi umurimina tawa iku kang haram kabeh saydul bahri opo buburon lautan antakulu saking tamangan siraka bi musayyul bahri wa walan udaya saydul bahri mala ya'ishu illa fihi ku barang kang ora na urip yang mangingku ing dalam bahari kasamaki kaya iwak banyu bi khilafi ma ya'ishu fihi wa fil barri kalawan perbedaane barang kang urip fihi ma kalawan berbedane barang kang urip yang ma fihi ing dalam bahari wa fil barri lan ing dalam daratan kasirton kaya kepiting Ta'amu lan papanganan dari ma yaqzifuhum maitan tegese barang kang ngabuang ya bahri wa mamaitan mati batan karena arah-arah sesenangan tamtian tegese karena arah-arah gawe kasenangan lakum kada sira kabeh takuluna kang bada-badangan sira kabeh ikmata wa disayyaratilan kaduwe kang banget lumakun al musafirina minkum tegese kang lumakau kang saking sira kabeh aya tazawaduna kang gawe bakal sayyara kabeh ing ta'am hurima lan den aramkeun ingat dasa sira kabeh saydul barri apa buburon daratan wa huwa dan utawiya saydul barri ma ya'ishu fi kubarang kang urip ya mapi ing dalem barri minal wasil makuli saking sato kesit kang dan pangan antu sayyiduhu ingin ta ngabuburon sira kabeh ing saydul barri madum tumpur rumah ing dalam salagina langgang sira kabeh iku pirang-pirang kang ihram falau sadahu halalun maka lamun ngabuburon ing saydul bari sapakang halal palil muhrimi uklu maka iku nang kadong kang ihram utawi mangane ing saydul bari kama bayanatu sunatu kaya barang kang martalakeun huing ma pahal asunatu hadis wa taqullah lan pada wudi sira kabeh Allah allazi ilaihi tusarun kang maring Allah balakaden giring sira kabeh kamari sahur Gusti Allah kaula bakal nyoba bakal nguji ka umat manusia khususnya orang-orang Arab bakal diuji, bakal dicoba mana nu sabar, mana nu henteu tentang larangan-larangan ngabuburon hewan. Mendak turun ayat ya ayyuhalladzina amanu wahai nu ariman baik lelaki maupun awewe la taqtulus sayda wa antum hurum ulah rek ngabunuh maraneh kabeh kana buburon hewan-hewan kesit wa antum hurum bari aranjeun kabeh kondisina keur ari haram baik ihram haji maupun ihram umrah. Salah sahiji larangan bagi jelema nu keur ihram ialah ngabuburon. Urang mah moal kajen kumaha ge jadi dieuna ge tara. Tapi kelantaran kebiasaan urang Arab bahkan dijadikan satu ma'isyah, kahirupan urang Arab. Ngabuburon kaleuweung ka gunung, maka dilarang ku Gusti Allah ketika keur ihram. Lamun nyana ngabunuh wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un
sahabat jelema nu keur ihram ngabunuh hewan-hewan bari ngahaja. Da ieu dikenakeun sanksi ku Gusti Allah fa alaihi jazaun, dibere sanksi, dibere babales. Naon babalesna? Mislu ma qatala minan na'am, hewan-hewan anu lindeuh ingon-ingon nu biasa di lembur anu akur jeung hewan nu dibunuh. Pan ari anu dibuburon mah binatang-binatang leuweung. Embe leuweung, onta leuweung, mantak di urang ge aya bolong. Mantak di Lampung mah baheula, di Palembang mah baheula, ieu teh aya di kokolotrokan. Beheungna di kokolotrokan. Nah, di Kangkalungan geus di leuweung teh kanyawan kolotrok. Oh, aya nu bogana. Mun teu di kokolotrokan, nah ieu berarti kebo leuweung. Kitulah pangalaman kula baheula waktu di Lampung. Da eta kos kitu, jadi kanyawan mantak asal endek dilepaskeun ka leuweung, Kangkalungan kolotrok. Asal deuk di kaleuweungkeun kitu bae urang Lampung mah. Urang Sumatera. Naon sababna loba nu ngabuburon pan kaleuweung teh lamun teu make nah ku panah atau tembak, nah iya atau di jari beunang kebo leuweung ngaranna. Mun sapi leuweung ngaranna, embe leuweung ngaranna, uncal kijang leuweung ngaranna. Bari mah kijang ka jalan-jalan. Masyaallah. Ya Allah. Jadi kuari di jalan raya di tol ge kuari mah dua nu loba teh, hiji kijang kadua kuda. Teu kudu kaleuweung. Nah, kitu tah. Jadi hewan kesit ngaranna. Hewan wahsi. Jadi lamun keur ihram manehanana ngabuluh hewan kesit du di leuweung. Baik onta leuweung, sapi leuweung. Mun atawa eueuh munding di Arab eueuh munding. Kebo teh eueuh di Arab eueuh teu betaheun kebo mah. Teu betaheun, teu kahartieun ku urang ge kok bisa teu betaheun kebo. Kebo mah hayangna gupak. Ai di Arab atuh ujang gupak. Di mana gupak? Cak kebo teh aing keur ieu aya nu pernah mawa ka ditu, kebo menta balik deui. Pulangkan saya. Caknya nanti ke rumah istri saya. Kurang emang waduh enggak ada buat gupak teu bisa jangan gupak mantak nu loba teh kebo mah di Australia. Keur kula ka Australia kebo masyaallah. Emang mana kita Australia? Di dinya di Cikupa ka ditu gitu. Nah iyalah di daerah-daerah Timur Tengah moal aya binatang-binatang anu resep dicai. Lantaran di ditu mah daerah panas, gurun disebutna Sahara. Nah, ieu lamun keur ihram. Nang kitu ngaranna ngabunuh hewan liar. Ta eta teh kena jaza, kena sanksi, kena balesan. Kumaha balesanana? Balesanana mislu ma qatala minan na'am. Kudu dibayar ku hewan lembur anu sabanding jeung hewan nu dibunuh kunyana. Kudu dibandingkeun jeung hewan-hewan jeung hewan nu dibunuh kunyana. Anu dibunuh naon ieu? Nah ieu kudu dibandingkeun jeung hewan lembur, hewan ternak anu sabanding jeung nu dibunuh. Saha nu nganyahokeun ana itu ngebundang banding gitu. Jeung tukang bandeng di Bandung. Oh, yahkumu bihi zawa adlin minkum. Anu bisa ngahukumanana kana bundang banding gitu teh dua lalaki anu araradil anu nyahoeun kana urusan ngabundang banding gitu. Saha anu nyahoeun di dieu aya kama Ibnu Abbas, Imam Ibnu Abbas wa Umar wa Aliun ngabandingkeun pin nu amah bi badanatin. Lamun aya jelema keur ihram majunyana
ngabuburon aiprak menang nu amah teh adalah manuk onta burung onta teh mun di urang masuk di ngaranan koswari eta teh manukna teh rada gede jangkung seetik bisa ditumpakan teh mah manuk tah sanajan eta sukuna letik bisa ditumpakan mun teu percaya coba ge kamananya nu aya ulama pengalaman baheula keur mondok di Garut pernah ulin ke ajengan asikin teh eta di Sindang Lama ajengan hikmat baheula Soeharto reng-renganana mun ka ahli hikmat kadinya geus maot ajengan luar biasa teh mah kuari ge loba ieu urang lembur dina nu ngaraji ka dieu eta teh ajengan asikin mah ku sugih-sugihna ajengan hikmatnya nama meuli gunung engke bru di embeang tuh geus teluknya kumaha di gunung basa gunung kayak butuh mencit sakali mencit 50 100 terus tadi angon sugih ajengan asikin teh bebesanan ajengan asikin teh kitu jeung Banjar jadi anak Banjar mantap kula kaditu nah ieu bebesaran jeung ayah salah sahijina tah kula diajak kaditu ke zaman mondok anak-anak nama rondok di Garut barang datang kaditu nu jelema sugih tapi kiai nu maca Quran puluhan dibayar anu zalalikir bae dibayar jadinya nama nunduk maca Quran bae dijamin dibayar ngan dibere hadiahna ta ieu kitu hikmat nu geus jadi kabaran datang ka ditu atuh loba hewan-hewan di antarana aya hewan eta nu aneh aya kitu bangsa aya merak nu kada langis teh aneh aya ieu kotok naon ieu ceuk urang ku gede amat gede jangkung air suku nama letik barang kula nanyakeun teh ieu mah cenah bisa ditumpakan cenah coba mah nya milih teh moal ditumpakan jatuh nilai bener eta sukuna letik tapi mun ditumpakan teu nilai malah isukna mah nu imah belah ditu anakna boga hiji deui dua direndengkeun balap jadi dibalapkeun geus lain motor deui dibalapkeun manuk koswari balap asal bisa bae ta eta teh manuk tapi okos onta kemudian gagah bisa ditumpakan ngan ditumpakan ge aya kudu gede mah moal bisa lah teu pati gede nu numpakna ngan eta kugunan kitu henteu milih we sukuna eta manuk nu amah ieu di dieu ta nu amah nah ieu teh manuk kos kitu henteu pernah neuleuh ditumpakan baheula di keur zaman kula mondok diajak ka Sindang Lama ka ajengan asikin nah jadi kuarina ngeueun ka babayang bae gitu kus ditumpakan kula ge malah milu numpak ngan ragag jadi sah kakarakpan tapi gagah masya Allah eta manuk aya dua arita nah ieu Syekh Ibnu Abbas kemudian Sayyidina Umar Sayyidina Ali lamun aya jelema keur ihram kaleuweung ka gunung ngabuburon meunang manuk du'a mah yakna manuk kontak atau koswari ta eta kudu didenda dendana naon bibadanatin onta kampung didenda berarti pajasaun mislu ma qatala minan na'am onta hiji keur ihram ngarusak manuk koswari bayar onta lain dam bayar ieu mah eta kos kitu sangsina kudu mayar onta mahal onta teh lamun nu gede mah 10 juta duit urang rada letik 7 juta nu gede 10 juta ulah coba-coba keur ihram ngarusak manuk nu amah kemudian Abu Ubaidah fi baqaril wahsi wa himarihi bi baqaratin menurut Imam Abu Ubaidah aya jelema keur ihram ngarusak sapi leuweung kaleuweung ngabuburon mana misalna bunuh meunang nyana sapi leuweung ta eta teh dikenakeun sanksi Nabi baqaratin sapi lembur tuh masyaallah wa Ibnu Umar cek Imam Ibnu Umar wa Ibnu Auf fi zabira mun aya jelema keur ihram ngabuburon menang kijang teh ieu kena sanksina bisatin embe tuh kitulah nya
wa kama biha Ibnu Abbas wa Umar wa ghairuhuma fil hammam dina manuk fil hammam dina masalah manuk li anahu yasbahu fil abi cenah lamun aya jelema ngarusak hidang teh teh mah gantina cenah ku manuk bae atawa diganti lain manuk lamun urang ngabuburan manuk meunah eta digantina kudu ku embe lantaran akur dina nginumna ih kos kitunya ieu lah nu nyaho teh adalah yahkumu biha zawa adlin minkum diteruskeun dina hadis Kangjeng Nabi dina Bukhari dina Muslim dinyatakeun ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu gantina ieu sesuai jeung ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibukukeun dikitabkeun ku para mazhab aya perbedaan sautak saeutik antara opat mazhab teh Imam Syafi'i mah kieu elatna kieu Imam Hanafi loba nu perbedaan antara Syafi'i jeung Hanafi cek Imam Hanafi mah kieu elatna kieu panjang caritana antara dua eta Syafi'i jeung Hanafi adapun nu dua hampir alalakur bae tah kitulah batur ngabongkar hukum tina saucap doang ge datang ka jadi kitab anu luar biasa gedena jeung poharana tinggal ditinggalian bae ke dina kitab fikih hadiyam balighul Ka'bah nah ieu teh merupakan suatu hadiun merupakan suatu hadiah sanksi ieu teh anu kudu datang ka Ka'bah maksud Ka'bah teh hartina mah tanah haram lain kudu dibawa ka Baitullah dipencit di hareupeun Baitullah lain nu dimaksud nama lingkungan Baitullah yakni tanah-tanah haram andai kata aya jelema keur ihram ngabuburonna di tanah halal tetep bae kudu dipencitna di tanah haram bae dek ngaburonna di tanah halal atawa di tanah haram lamun geus di tengah tanah haram mah tanah haram da ieu mah kuduna pencit di dinya tapi lamun di tanah halal bawa ka tanah haram ieu di tanah haram mah anu ihram nu teu ihram ge kabehan tah mah kabehan teu meunang ngarusak di tanah haram mah di tanah haram sing ada ieu urang ge di tanah haram teu meunang ngarusak boro-boro ngarusak hewan-hewan di tanah haram urang nu halal ge nu halal teu ihram komo keur ihram keur ihram mah di luar tanah haram ge kena sanksi komo di jero tanah haram urang ge urang nu teu ihram sok ka negeri Mekah ulah teu meunang ngarusak hewan-hewan nu aya di tanah haram boro-boro hewan urang dek balik bil barokah cek urang nyokot batu Mekah ye habe aing kabarokahan dibawa ku urang ka dieu wajib dianterkeun deui sing hade eta teh ulah barokah sia dianterkeun ka dieu masyaallah teu meunang nyokot batu teu meunang kumaha cenah kieu lamun meuli batu cincin atuh meuli mah masalah meuli mah iman nu tanah haram teu meunang dibawa ku urang mun kurang dibawa anterkeun mun teu bisa anterkeun titipkeun sia ka Mekahnya ampurannya udah aing bageula balik teh mau batu pangadatangkeun ka ditu geus ka dieu bawa tenden bae kitu kataran barang dianturkeun teh gede sok gede gede amat sih atuh berat ti aing atuh geus kitu bae teh aing bil barokah horeng haram teu meunang sing hade hatta ngarusak hewan-hewan nu leutik lege di Mekah mah teu meunang. Ulah. Walaupun diikhtilafkeun antara makul jeung biar makul nu bagus mah tetep bae ulah. Tuh kitu nya di Mekah teh ulah sambarangan. Putas-potes tatangkalan Mekah awas. Ngarusak batu-batuna dibawa ka dieu maksudna ulah. Ai kitu mah di Arafah tanah halal tama Mina tanah halal urang ngarusak tanah naon di dinya tama halal ngan urang keur ihram tetep bae teu meunang ngan kemun teu keur ihram masalah mentak siga dihormati Mekah lantaran Mekah mah lain sambarangan daerah jeung nagara pinuh ku malaikat di dinya tiap-tiap nu lowong di dinya lah aya malaikat Mekah teh lamun kadeuleu ku urang serem mun kadeuleu ku ahli batin tapi lamun urang neuleuna make mata ieu dong mah sapira Mekah nya gunung malulu nya panas
nyalah teu indah baik mentak aya nu ngabandingkeun indahan mana coba Mekah jeung Jakarta atuh indahan Jakarta emang kunaon gitu di Jakarta mah loba ping-ping ka dulu sia mah kanu kitu bae si tolol eta geus kitu tah tapi lamun ieu mata